Ayeuna oleh orang bakal aya wakil anu dua calon DPR nyaeta Bayan dan Sarang parebut kursi di parlemen. Hasilna Kang Bayan anu kapilih jadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat kalawan bedana suara anu Kang Bayan pengusaha sukses anu janji memperjuangkan hak-hak masyarakat. Abdi Bayan bakal janji janten wakil rakyat anu amanah, integritas, sareng mawa perubahan anu nyata. Wilujeng Kang Bayan orang percanten kanjeng. Kang Bayan, mugia suksesnya. Wilujeng Kang Bayan orang reus ka anjeun. Hadirin izinan abdi macakeun pidato anu abdi persiapkeun pikeun ayeuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasabunga bagja sarimbaga ngadatangan ka maranehna. Kieu oge Bayan sabari ditutur ku restu jeung doa indung. Neng, aku teu ngalakukeun ieu tanpa Neng bisa ngaalahkeun mimiti kampanye di pihak kiwari nalika yuk di kursi impian akang. Kang, nengan ngalaksanakeun non anu kedah dilakukan ku Neng percanten ka akang. Gini ieu aya tarasi. Bieu dipangmesikeun endog hayam sabaraha? 40.000, Bu. Yang geus dibilang lanjut masak atuh sok. Bapak menang deui, Neng. Papa deui. Mohon. Pah resep pisan ninggal obrolan sareng budak teh. Karena lagi jeung budak atuh. Neng eleh wae ih. Uluh. Sok tali. Bayan, abdi peryogi laporan proyek ieu rengse di ieu tong ngantosan abdi. Mun Pak abdi usahakeun. Usaha, abdi teu nyaos usaha Bayan, abdi peryogi hasil. Anjeun parantos dipilih kanggo ngaresmikeun ieu tugas. Janten ngalengkapan kalayan tanggung jawab ieu. Sanes ngan saukur kecap. Ieu kontrak kudu disatujuan ku perusahaan. Anjeun teu kudu loba mikir ngeunaan eta. Cekap tanda tangan ieu dokumen. Nya Pak abdi laksanakeun. Pak, tapi keadaan ningali heula kapasitas perusahaan naon teh? Anjeun teu percanten ka abdi. Upami teu percanten, tugas anjeun tiasa lengkung hese ti ayeuna. Nambah deui nu kedah dibereskeun teh. Halo? Nya, ieu Bayan. Teu bisa, urang keur sibuk. Kang, pesan beres nang 10, can kalori keneh wae. Kang, pas rengse mandi, ieu sarapan pas rengse. Si Neng geus makan sakola tadi.
Kang, dupi anjeun teu damang. Abdi hariwang kieu. Di ka dieu geura buru. Kunaon Bu? Aya masalah? Si bapak tos 40 menit leuwih di jero, di geroan teu nyora, pantau dikunci. Bade nyar kunci serep Bu. Kunci serep nage aya di laci meja kantor, tapi eta oge dikunci. Abi teu tiasa mukakeuna. Bi eta pangandakeun kursi. Oh, Kang, naon ieu? Bu, Ibu. Non. Bapak di kamar mandi. Ayeuna urang telepon polisi, ulah aya nu muka panto, setelah nu boga wewenang. Nyangka pisan. Halo, assalamualaikum, punten Pak. Ibu-ibu parantos nguping acan eta pajabat anu kasebut bager teh geuning maut naku cara kitunya. Pajabat mah paneraan saur nage gantung diri teh di kamar mandi anu mewah pisan anu ugina wae buatan Itali. Mang Odeng, kamar mandi nage saurna di lapisan porselen. Mata we betah. Tapi nahanya, nah peda ekonomi. Pan mobil nage loba gonta-ganti wae. Tempo eta garasina mobilna meni jinding kitu. Pasti merek nage nu awis. Apa peda diselingkuhannya? Wah tanya atuh ngagosip teh. Apaan tuh rombongan dewan parantos sumping tingali mobil lagi mengajar-ajar gitu si garek poe Agustusan. Tapi lerosnya cenama maut nanti ninggalkan syarat wasiat nanaon jantan misteri keneh. Urang mah tong sok meluriweuh. Mending nanggan berita we nu di TV sugan we siaran langsungna. Bener Bu RT, tadi abdi ningali saurna Bu Dewi pingsan wae. Luas merenya ningali salakina ngagantung diri dina lalangit. Karunya pisan, padahal mah mun boga duit loba mah dipake sedekahnya, ini mang dipake meuli tali. Nah eta tuh, nah habet milih di kamar mandi, lain di ruang tamu we, mesa kalian gampang kapanggih. Ibu Dewi, abdi ngartos ieu bakal susah kanggo ibu. Tapi abdi kedah naruskeun sababaraha hal kanggo nyelesaikeun ieu panyelidikan. Dupi abdi tiasa Kang Tas Juragan, naon anu bade ditanyakeun? anu anjeun tinggal di akhir-akhir ieu aya teu parobahan dina diri Kang Bayan. Meureun anjeunna katepo kacapean, depresi, atawa aya nu ngaganggu anjeunna. Anjeunna beuki sibuk akhir-akhir ieu sering mulih peuting, tapi anjeunna tara nyariosna naon ka abdi. Abdi naroskeun ka anjeunna ngan saukur beja sampai ku padamelan. Halo? Ya, iya Bayan. Tidak bisa, kurang sibuk. Aya nu sumping ka anjeunna kawan curiga atawa aya anu obrolan nu kasaneh? Teu, abdi teu emut sapertos kitu. Anjeunna sok ramah ka semah, tapi akhir-akhir ieu tara ngagaduhan semah. Mohon, ayeuna ibu istirahat heula nya. Mang Uus, anjeun anu ningali kajadian eta saatos Ibu Dewi pingsan. Bade careskeun naon anu kajadian di eta kejadian? Mohon Pak, abdi nuju calik bari minum kopi di areup. Ujug-ujug bibi ngagorowok, kuring langsung ngabecir ka jero. Sareng ningali Bu Dewi pingsan. Bibi nyarios, yen pabayan di kamar mandi. Sareng teu ngangkat telepon. Kuring naik kana kursi, ningali dina ventilasi kamar mandi. Sareng kuring pabayan ngagantung. Kuring langsung telepon polisi.
Dupi anjeun ningali aya anu aneh di sekitar bumi satacan kejadian itu atawa aya jalma asing anu ngalewat. Henteu Pak, di dieu mah aman unggal dinten aya jalmi asing anu curiga. Anu harum oge biasana keluar asup ka bumi sapartos biasana. Hatur nuhun atas informasinya. Mangga nu ka mana-mana uragi abdi butuh informasi langkung seueur. Beritana sumber kemana-mana, di media sosial, di televisi, di media cetak. Rudi, geus ngadangu kabar si Bayan. Atos Pak bade ngalayat dinten sabaraha? Sateu acan ngalayat, tiasa teu nya keluarga almarhum teu meunang aya nu ngawawancara. Kuring teu hayang citra anggota dewan jadi jore ku sebab kejadian eta. Piraku aya wakil rakyat mayahan maneh. Bener Pak, ulah nambahan citra urang beki ruksak. Coba Pak Luruh. Layonan geus dibawa ka rumah sakit acan. Acan Pak. Yakin? Yakin Pak. Hatur nuhun Rudi, ayeuna Bapak bade ngawartoskeun ka pamajikan. Sangkan layon almarhum ulah nepi di autopsi. Assalamualaikum. Salangsulna Pak, waalaikumsalam. Bu, upami autopsi dilakukan, orang tiasa mendakan sabab pasti mautna. Hartina, tiasa terang kunaon anjeunna bisa maot, Dok. Mohon Bu, orang tiasa mariksa organ internal pikeun ningali naha aya kalainan, racun, jeung naon wae anu teu kapandak nalika pameriksaan awal. Janten, waktosna oge tiasa dibika nyaho, Dok. Nya kurang lebih kos kitu Bu, orang tiasa mengirakeun iraha pasien mimiti eureun ngarenghap atawa gering parah. Sareng upami aya nu aneh, biasana bisa katingali tina hasilna Bu. Terus Dok, abdi hayang otopsi dilakukan. Samuhun, urang sadayana satuju. Kedah. Pak, ieu teh urusan keluarga. Disuruh sebab ieu sanes ngan saukur urusan keluarga. Maksudna naon, Pak? Kejadian ieu sensitif. Kami bakal ngurus sadayana. Nutup kenalan, abdi ngan seukur hayang terang kunaon salaki abdi maot. Ting oge, urang geus ngomong teu kedah otopsi. Tong kitu, ieu teh di rumah sakit. Kap, anjeun teu kudu ngomong nanaon ka media. Kap, abdi saurang nu ngomong. Lamun teu aya nu disumputkeun, kunaon abdi dilarang-larang? Neng masih keneh hoyong kebenaran sareng keadilan Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya incun-incun ini nu kasep jeung geulis. Geus magrib kunaon acan asup ka lebet. Datos magrib atuh. Geura asup ka jero imah pamali. Ah, ini anggere percanten kanu kos kitu ayeuna mah tos teu jaman nih. Yeuh cenah, dieu enjing-enjing aya warga anu ngagantungkeun diri. Ih, Nin, teteh jadi sieun pan, paingan ti tadi teh sepi pisan nya. Ah, abdi mah teu percaya kanu kos kitu, wani ayeuna kadinya sorangan oge. Ujang mulutna dijaga atuh, ulah takabur, istighfar. Heuh, ampura. Yeuh, Nini boga hadiah kanggo cek Ujang. Wah, ieu naon nih, Ujang resep. Ieu aya manuk sae pisan. Nini meuli ti pasar anyar kainget kanggo cek Ujang anu resep manuk. Kan ulang tahun Ujang tos kaliwat jauh. Cekap atuh ngaheot teh. Pamali ieu magrib. Cek jalma baheula mah, pamali ngaheot magrib-magrib bisi didatangan. Bener eta cep bisi cilaka. Hayu ah nek geura asup.
Bu, biasana nalika aya nu maot eta teh katengtreman. Hah? Artina? Tapi iya, bahasa kuring turun tadi karasana beda. Kumaha bedana, Pak? Siga nama anu teu acan rengse. Suara naon eta teh? Uding yakin, ieu teh acan rengse. Tina data sareng rekaman anu kami kumpulkeun aya hiji ngaran nu terang-terangan muncul. Saha? Sahroni. Dina data anu kami kumpulkeun anjeunna ngagaduhan konflik sareng almarhum nalika pamilihan. Saacana aya komunikasi terakhir sareng almarhum. Punten Pak, naonnya? Anjeun ditunjuk jadi tersangka. Pak, abdi rasanya teu ngaku kena naon Pak. Nyangges Pak, punten asup lah. Nah, ieu saja pati anu disamarkeun sahaku bunuh diri. Nah, leres tersangka ngagaduhan konflik politik sareng korban. Bunaha anjeun yakin Sahroni palakuna. Abdi nyuhunkeun anjeun ulah berspekulasi, kasus ieu bakal diurus secara resmi. Siga nama manehna keur ngajagaan anjeunna. Tapi Upami anjeunna ngaraos aya nu aneh, tong cicing wae. Ieu bunuh diri murni atawa aya konspirasi? Bagaikan kemarau yang panjang, ku rindukan turunnya hujan, waktu yang berselang menunggumu Neng rindu, Kang. kembali mengulang kenangan masa-masa indah, senyum bahagia yang mungkin takkan lagi datang. Pak, tinggali ya gambaran Neng. Wah, eta urang tiluannya. Iya papa, iya mama, iya Neng. Ya, Neng teh hoyong pisan boga adik. Bertemu di laut yang sama. Lamun kuring ujuk-ujuk maot leungit di dunia ieu, aranjeun tetep kudu dahar jeung hirup ngeunahnya. Si Kang ngomong teh meni kitu. Papa reka mana? Sepelan air mataku, sadari waktu akan berlalu, rindu
Sabarlah menunggu, kita akan bertemu di ruang baru. Saha? Anjen? Intina orang teu boga loba waktu. Maksudna naon? Eta nu anjeun manggihan, bayanna oge gecaraho. Karanehna saha? Sadayana nu anjeun kita kebenaran, eta lain kebenaran. Di awal, Anjen geus nyaho nya. Salaki anjeunna geus nyapkeun sadayana. Naon maksud Anjen? Mah, neng sieun. Lamun anjeun yang terang kabeneranana, anjing datang jeung kuring. Kabeneran naon? Kabeneran salaki anjeun sempet nyaritakeun. Salaki anjeun teu maot biasa. Maksudna? Aya nu nyieun. Mah, sieun. Buka ieu, anjeun bakal ngarti. Dia yang bunuh diri. Mun anjeun neruskeun bakal aya resiko. Kuring teu bisa eureun. Sidang dimulai. Silakan hakim menyampaikan. Terdakwa Sahroni memiliki konflik dengan korban. Abdi teu ngagukeun eta. Salah satunya terdapat ada komunikasi terakhir antara terdakwa dengan korban. Tapi ya teleres. Saudara saksi harap tenang. Kuring gaduh bukti saja anu nguatkeun. Sidang ditunda sementara. Aya naon? Nah Anjen jika nu nyempetkeun sesuatu. Eta ngan rasaan anjeun nu keur dilanda ku emosi. Ayeuna anjeun geus ningali sorangan nya. Naon sebenarnya nu keur kajadian? Sahroni lain palaku. Terus saha? Anjeun geus ningali tadi. Anjeunna. Tapi anjeunna teh sorangan. Maksudna naon? Di awal ieu sadayana geus diatur. Janten, salaki kuring. Anjeunna terang. Sidang dilanjutkan. Kuring gaduh bukti anu langkung jelas. Fitnah. Dengekeun ieu. Lamun aya nu neken kuring eta datang di jero. Kuring teu bisa nyebutkeun ngaran, tapi anjeun bakal ngarti. Kami menemukan adanya bukti aliran dana dan komunikasi internal. Kuring teu salah.
Kal, ningali eta bintang nu pangcaangna teh eta teh papa ayeuna geus tenang di ditu. Keadilan oge geus aya. Papa bakal salawasna bangga kana sareng mamah. Sebab arirang geus kuat jeung wani ngahadapkeun kebenaran. Nya mah neng nyaho eta papa aya di dina. Dina bintang anu pangcaangna pangalisna. Neng oge bakal terus ingat papa salaku jalma anu bagas jeung jalma anu baik. Neng oge moal helak kana sagala momen anu neng papa sareng mamah lakukan babarengan. Teu sadaya jalma anu katingali nulungan sebenarnya bukan niat alus. Aya rasa anu lila dipendam, rasa anu rubah jadi dengki. 5. Tiba heula geus nyimpen rasa ka Dewi, tapi takdir nyarios sejen. Lain anjeunna anu manakeun hati Dewi, atanapi Bayan. Dewi, sabenerna kuring geus lila. Bayan? Bim, mahana mah? Kuring nu mimiti aya, kuring nu paling ngarti ka maneh, tapi maneh mina anjeunna. Lamun teu bisa miboga nya teu meunang ku sawae. Sadaya geus sampurna, sarana jadi tumbal, DPR jadi tameng. Abdi bakal salawasna bikin anjeun. Kadang anu paling bahaya teh lain musuh anu jelas, tapi jalma anu salawasna aya di gigireun urang. Baju hangatku Bukan, kurang ciasa menggakan hasil kabak. Percanten teh abdi mun upami teh percanten kelihatan Sebenarnya ningali salat dina lawan diri dina wawangnya. Kita jadi tamang, ini jadi tumbal. Oh, kau mah.